Ya hari aja itu ulah nyerakeun bae amang geura. Omongan bae. Naon di mang? Kamari mulang ti masjid mau naon. Pas nutu apal. Ya mang cek Pak Ustad ge. Piceun nu bututna bawa nu alusna. Nya diterapkeun eta mah. Nya dina kitu mah bener. Kan bener harus kira nu kamari meureun jay. Ayo mah jadi sisirangan jeung butut sabelah ka kitu. Serangan ge alus ieu mah mang. Boro-boro alus. Minimal karpil. Mun aya mah eger. Kagok. Amang nitip hiji. Oh siap mang. Tah. Tak alus karek kalau amang eta ka kitu. Bi, pan ari hirup teh berpasang-pasangannya. Tah, lamun lauk pasanganna jeung manuk. Cicingna di mananya, Bi? Heuh nya Oh, raja dawegan jigana mamo. Tapi dah nya, Bi. Tuh. Bisaan, Bi, Di ieu. Pinternya. Nya atuh teh joget. Boy, bah. Abang tadi telepon ku guru Ajay. Ajay pada naon setrap. Cemilan upacara mang. Hoream. Panas. Cangkul nangtung wae. Tapi rage 30 menit atuh Jay maksakeun we atuh geura. Itu era di kunini-nini. Nya menir wae tuh berdirina sejak tahun 1919 Jay. Can diuk nepi ka ayeuna. Cek mamang ge lobakeun ngadahar angeun tiang listrik. Alus eta teh jang nangtung teh tempogra teh tiang listrik. Ek hujan ek panas teh nangtung we. Sugan katempon nagog da wangiuhan. Dek, naon bedana zaman baheula jeung zaman ayeuna lamun murag bulu panon. Cenah mun baheula mah arek mewek, tapi zaman ayeuna mah cenah kan pada seseorang teh Jay. Salah atuh Bi, lamun zaman ayeuna mah kurang pageuh lemna cenah Bi. Tapi dah heuh bige coplok bae ieu kumaha nya? Di Alteko grabi ajaran. Oh heuh nya Jay, heuh atuh ek bibi ah. Nya Bi sugan we pageuh make eta mah. Mak, ai mana eta kalakurek dianggerkeun bae mali robah. Naon da geus robah Bi urang mah. Ah keun tadi bapak maneh gegerendul cenah maneh loba hutang ka warung ngajuk we hayo terus. Tah heueuh eta Bi perubahanna teh. Pan dieu nya ai baheula mah urang teh sok panganjukeun ku kolot nih. Tah ayeuna mah urang geus bisa nganjuk sorangan Bi. Oh, nya syukur atuh mah ari kitu mah alhamdulillah bibi ngadengena. Heeh. Bibo go baterai itu Bi. Aya, Teh hayangnya. ariet kunaon di mana sih nu sok mikir bae Jul. Gue mikir loba masalah Bi. Jadi kalau hariet nah hulu lah. Heuh Jul, hayang terakhir leungit mah masalahna. Nyin status dina WA supaya sapenting dijamin leungit geura sok ajaran. Heueuh nya euy. Kayak diajaran atuh nya. Turutan kok ah. Bang, ngesep yuk, hitung-hitung ngabuburit. Mal nyarantoh kalau kuna gepan keur puasa Jay. Engko we tes lebaran. Upana make kupat nih, kuahkeun. Ah, marah mah kira make eta mah. Lauk mah teu paruasa mang, aja ge kamari godin jeung cingok. Udah maneh manak beunteur. Amang anak buntal. Kunaon di mang eta cara soe? Dihaja. Labuh biar dia jelas. Labuh we jeung labuh amang mana motor. Engke mah naik pasaran ge amang mah itu labuh-labuh. Mau labuh. Kan beureun urang kudu modarnya heula nya hayang naik pasaran mah. Nya geura mah ngajaran. Ai ajaran ku maneh sorangan Jung. Mak, antar kasih komeng yuk. Naon dibilah lalus kieu, motor si udah rusak deui wae. Lain arek nerikan eta geuning mesin cuci. Ameh teres seuseunana tereh rapi. Lain pedah motor oge bisaeun kok ditarikan. Atuh teu kitu Bi konsepna. Mesin cuci mah geus we sakitu tarikna malah bisa ditarikan komo si komeng mana bengkel atuh. Wah ebah. Jai, kunaon di bagian pelajaran matematika maneh tara asup. Bibi apal ti saha di Bi? Bu guruna telepon ka bibi. Ah nyan geura puyeng Bi, pelajaran matematika mah.
Masih untung mana aja sekolah di Indonesia. Kalau malah mun di Inggris mah geus kudu apal bahasa Inggris, geus matematika luwih lieur. Abdi mun di Arab beurnya bi diajar matematika na bari khotbah. Apal teh warung di mana nu aya minyak tanah butuh ieu teh. Nyunglang kan gerajul zaman ayeuna mah hayang minyak tanah. Puguh tapi na butuh ieu teh euy. Ka mananya? Coba dina aya lagi kudu aya persyaratanana. Nya Kudu naon aya surat bae. tanah, KTP, kakak. Mun hayang meuli teh. Heeh. Berarti urang kudu moal lanceuk atuh nya euy kudu mah. Enya sok aya hayang-hayang teuing mah meuli minyak tanah. Oh. Besok ngajakan lanceuk urang meulina. Jai, bibi hayang ka salon antri yuk. Tapi di mananya nu teu ngantri? Di babaturan mamahna Ajay bi. Halus dinya mah. Tak bisa garansi teu. Ah dinya mah garansina 1 tahun bi. Bila banget ramijot, mohon maaf lahir dan batin. Wah tuh yuk. Yuk. Anter bibi. Yuk. Ajay teh tulus pindah sekolah Ajay. Tulus mang, kurang hiji persyaratanna. Naon gitu? Akte kelahiran. Menya teh buka akte Ajay. Henteu mang, kumahanya. Nya Ajay kudu asup deui kana beutung si mama menigus cebrok kieu. Nya asup deui kan kana beuteung munding, ulah kana beuteung si mama. Tangko pas projol orokan. Saksian we ku bidan. Langsung jadi tah akte. Kan meureun wayahna jadi anak munding dina aktena teh. Lain berat bener babaturan ngeun usah hulueun pisan. Kabeh oge basa-basi lah. Naon sih teh? Saya teh nganggap kain. Lain kadidinya berat. Ieu mah babaturan nu lain. Babaturan nu mana ieu mah? Bukan orang teh kamari teh ulinnya ka imahna teh. Heeh. Terus mah teh ngomong, sok we anggap imah sorangan cenah. Nah terus urang teh dijual we TV, kulkas, mesin cuci ininya. Eta kalau ngadat ke urang berat. Aku cenah anggap imah sorangan cek urang teh. Sia nu teu nyaho tata krama mah kaed. Parah aja sih ieu. Ya. Anggap imah sorangan teh maksudna maneh ameh teu sungkan di ditu, tapi henteu kudu ngajual TV manehna oge mau. Mesin cuci kulkas dijualan anjing Cilepeung Saremo ieu anjir. Parah anjir. Ampun teuing. Ah, bisa wae ieu ya anjir emer butut ya. Jai juga napas masih ngeunah nyamun ngarujak. Pan eueuh bibung buahna ge. Atuh neangan maneh ka ditu nyolong-nyolong, ka hayang. Buah nyolong mah. Oh aya bi bangkuang. Dina canggang hembodi di imah. Ya atuh jeung cokot. Nya tuh daguan tapi nya. Heeh, sok. Di dieu geuningan skate. Rek menit deh. Tuluh ya. Ieu ke heula ieu perlu ya. Teu kuat ribu pisan tuluh ya. Kira aku teh bisa ditahan si teh Saremo. Perlu heula sakedeung. Perlu naon di lah. Engke we perlu ting mah datang we kana impiannya. Ieu. Boa ebah. Si eta ampun teuing. Nya da aing teh siluman mimpi anjir. Datang kana ngimpi cenah. Ya marepag anjir.